Lainnya udah akhir-akhir ayeuna ngerasa tuh Indonesia panas. Sabaraha derajat gitu. Sugandinya ji bahasa umroh di ditu sarua panas. Terus aku mah paling ge 34 atau 35 derajat. Kamari haji ke umroh 40 derajat. Ngeplok nogo ge asa. Berarti onta di ditu ge meuli es campur meuli saking ku panas mah. Haji. Gandeng komen wae. Kali-kali mah ku aing ke di bawah umroh. Eta mah ngaletikan, eta mah kabakar lemak kabakar. Karasa ayeuna mah ku didinya gitu tong sok saomong-omongna ka si eta. Oh, Mong. Saya mah kitu wae. Ji, tong kitu ka batur teh eta teh body swimming asa. Bentes ngomong gini balik kayak ngomong teh body shaming lain body swimming kebalik lain ngomong-ngomong kemarin bahasa haji umroh di ditu 40 derajat di dia sabaraha derajat gitu bedana Tiis ji sabanarna mah di Indonesia kan saplak haji balik ke Indonesia jadi panas. Moh tong kitu moh kitu-kitu ge haji saya teh tingali kopeahna tuh. Eta teh ciri-ciri naon nya gitnya? Ya, darangukeun. Terutama ka hajinya. Cing cirining Gusti Allah teh keur naikeun derajat. Kalau kamu kita cerik maneh agit dengekeun derajat suhu ya teh agit lain derajat jelema anjay panas aing mah balik aing sampai ruangan